Kes dulu. Kayak pisang gitu kayak kamu karung itu di pusaka dekanya di lebak di itu. Ya jumlahnya kita kerek sabaraha urang sedekah bubur. Kan jalmi anu tegaduh heula. Tah sarana mah dina Covid dina tukang usaha oge biasa eta, tapi mudah-mudahan kasentuh sadayana kecuali PNS. Kumargi lebih detail kuninga masyarakatna ada sarang para tokoh kami salajengna deui dia mencakup dina kesehatan hasil lapor kemarin ya di tingkat kecamatan menurunkan bangunan kita dan ayah dengan upami eta itu satuju bikin kenaikin hasil musyawarah gitu. Kami salajengna deui punten misalkan orang Tepi seperti orang Jakarta, orang Tangerang, orang Banten abdi secara langsung dengan Kapolsek kamarieu sareng gugus pandemi Covid masih kene. Contohnya di desa-desa Anisanes atau saya kamarieu sebelum misalkan bertindak kuat Di desa mah beda jeung di DKI sabab manfaatkeun hiji organisasi. Setiap organisasi pasti aya sababaraha anu kalibat. Beda di DKI mah terserah jadi baiklah dua DKM dua empat D ternyata di Wonosari satu anak malu baru kado untuk langsung ke kahiji D. Salawat dan salam bagi dilimpahkan ke junjungan Tuhan saya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya karena budi karena pamangsa dan syukuring supaya terutama kaji mengaturkan nuhun ke selesa ajengan setempat terus nama hadis eta sallallahu alaihi wasallam dunia itu dilaknat Allah mau memafiah dilaknat nama ayat tidak dinata dunia Allah illa zikrullah ta'ala kecuali zikir Allah wa alimat wa mawalau jing perkara mengabantu karena zikir wa aliman jeung jalmi berilmu wa muta'alliman jeung jalmi nu nuntut ilmu anu tahu ilmu jadi hanya tilu anu moal menang laat Allah di dunia hiji zikir ka Allah jadi lamun urang jeung untuk asupkeun data anu tilu berarti menang laat Allah anu moal dilana teh zikir ka Allah ari bahasa zikir maksudna eling ka Allah melalui kumaha bae dan zikir ta aya zikir lisan zikir janan ya terus zikir bil arkan bahkan bisa zikir bil amwal zikir bil lisan ngomong seperti macam Allah Allah la ilaha illallah subhanallah itu zikir bil lisan aya zikir bil janan zikir ku hate
Urang teu ngucapkeun lisan maka PHTM ka Allah. Itu zikir bil jalan. Kata Nabi zikir bil arkan, zikir bil arkan. Maka anggota badan urang digerakkeun kana ibadah ka Allah. Tangan dianggok jadi ibadah, lisan diucapkeun jadi ibadah, itu mah zikir bil lisan. Anggota berarti sampean dilengkapkeun kana ibadah. Itu zikir bil arkan. Bisa zikir bil amwal. Tah hanya zikir ka Allah nu kahiji tah anu moal bilangan ku Allah. Maka urang nalika hirup dalam dunia teh kudu berusaha supaya zikir ka Allah. Bahkan ada zikir ka Allah maka merupakan jalan urang menang ketenangan mengucapkan hiji nabi laun nabi nu aya di maraninana wa sambil nabi Samuel. Nabi Samuel teh hiji nabi nu teu kalebetkeun golongan nabi 25. Dari nabi teh jumlahnya mah 124.000 nya. Anu janten Rasul 317. Jadi turutkeun kolanya. Sahih gitu. Ngomong aman. Nah, mualat batal. Nah itu teh batal bacaan. Anjeun udah nu ieu hadits